gituan teh. Tarbian kawanan ting luyus sabilulungan sahanu rek ngaharagaan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan sing hati muasarangan ketak kudu dadang pangan ulangan pinter nyarita sangkana ya parasana mere mawe kasasama silih asih yang upama Jika bobotoh doma gitu dah. Kumaha kira-kira cenah awewena bakal beunang teh Dewi naon teh Nilaningrum acan dalam untuk dibikin mau orang gempur tempatnya jadilah padahal anak uing oge parawan uing daek jadi boga mantu ka raja ya cuma bapakna bolotot gitu mah cantik anak aing mah meles di mana sakolana ayeuna geus maot tawarkeun geus belut sisit sabanara kapirang siang nyadiri masing taring cing masing imun perang putih kadekan jongjonan teuing salirang mah kedah di jari jaraga kedah dijaga sing dedeh kaji waraga anu jirimna waruga supaya nepi ka jaga naon urang reureuh heula reureuh capek ya capek hari mana geus daang geus tadi jeung goreng lauk jeung lauk urang mah jeung lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing leheung nu bada leunghar mah jeung burayak aing mah dahar teh saya aya jeung babat babat rabeui ye
atuh eta balen saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat doma lain babat naon babatok peda babatok rebang sakitu oke jadi malasaga paling tangan babalean pangalusna uluh aing teu ngarti ungah ngomong sieu ye ungah heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkeun ku heug heug uing ditepikeun supaya ngarti ngahaturkeun semua baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana oh hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun wayahna we ai gaji iraha lain naon atuh anjing teh kumaha urang teh sararea ai balikna iraha lain naon atuh sok sing bente sia teh ai kuki salaras komo panjang teuing anjing atuh kaharti panjang deui terus ya siang ngomong ke ngocol bak mau ngaisin panjang deui ah sok atuh nyanyi anjing teh mah tuh disudi teh aing mah nah cukup belum sia teh gede eta bisa setan katipu aing puas ya katipu goblok ku aing sengal hideung sabaranca temong mewah ngacai anjing aduh ngajar deui tobat ieu Maha Prabu si goblok pake jeung mahkota segala ningang kanu ngacai alah karunya kagegeloan meureun si teh hayang jadi pejabat alah wah cager semua je syukur ya Kagala
sia teh ngegal teh kegerepesan. Lain ngegal diudang simut aing mah. Alah. Oh, diudang simut si mah. Aing geus teu aing simut dikenal. Dara ramang sadayana. Moje, moje bagja. Sadayana warga. Bagja dara ramang mah sadayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan dara datang sadayana. Datang bagja. Bagja harapan harapan sadayana atuh. Maksudna ngalamar parawannya. Kahayang raja. Kahayang raja laksanakan sama saya sadayana. Parawan kapan? Sabab ganjaran raja akan saya. Sadayana balad-balad, sadayana bagja bakal ngahakan. Naon ngahakan naon? Hadiah meureunnya. Hadiah ti raja. Dikendengi ku ini. Didenge-denge teh ngomongna teh dina awe sia mah. Nah, salah. Lain salah goblok. Na teu bisa nyebut kagak. Kagak dapat saya mah. Hanya A saja. Lamun nyebut teh A saja. Lamun nyebut I A. Lamun nyebut A. Lamun nyebut U A. Jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta. Ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran. Bener. Alah, bener euy. Ai nyebut dayeuh kolot tatangga saya. Anjing. Jalan ke Banjaran sama. Nyebut huntu alat barang hakan. Nyebut irung alat napas. Nyebut panon mata. Leungeun pandangan tangan. Suku alat ngalangkah. Teu dipikir heula. Spontan gila. Bener euy. Jika sapopoena kitu teh. Nyebut cing cangkeling manuk cingkleung cing neten naon cing apa-apaan. Apa-apaan. Kayak jalma ayan. Nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan. Nyebut Haji Apo kakak saya. Adina itu euy. Bisa sakitu. Paman si Apep itu. Aduh. Ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing. Bapana anak nakal teh. Dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga. Bener nu hese pabeulit. Dia gerak dia apa? Dia kagak. Jangan banyak anak-anak. Kan mah omongkeun beleguk. Kagak. Jangan. Itu sekali mah. Jangan. Jangan. Nah, cek maneh teh naon? Cek nyebut ulah naon? Cek situ teh jangan. Keukeun dipaksa. Ya. Anjing ari poho. Aduh. Alah. Nyebut kanyut. Kanyut. Tatanggana palangkakan. Anjing. Ai nyebut bujur pantat. Alah. Ai nyebut ngising kababayan. Alah. Alah sia nu hese naon nya.
nyebut bool ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya cek goblok katipu aing goblok teh Tenawa samya merbayaksa samya pada merbayaksa wontening satengah waktu ayeuna urang sararea sasat tereh nepi tak kaeta pertapan Banyu Kanjana teh euy. Ari awewena teh nyaan teh gulis. Ada urang oge can heulu. Anu penting mah kapalai raja urang laksana heuh nya. Urang manganukur pancen. Kumaha cenah? Kumaha ayeuna? Tah Ai raja urang teh ayeuna keur kaitu ngalamar ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah ku urang. Maksudna sabab yakin raja urang teh pesimis. Ari pesimis nyaeta teu yakin erek dibikeunna eta awewe sabab ningali syariat. Raja urang teh suku diu awak buta diri terheuing reseksi moal mungkin ditarima. Tangtuna oge kudu ditarima teh bakal maksa mirusa. Tangtuna eta awewe jeung panita bakal kabur tak ku urang jaga di dieu tingker. Ngarti? Oh jadi anu reka itu langsung mah raja jeung Gusti Patih. Raja jeung Gusti Patih dek langsung ngajorang ka pertapan. Ngan urang di dieu ngadekeng bisi kabur ka dieu tageuning eta ngarti. Siap, awas 10 meter hiji duaan. Ngajaga waspada permana tinggal. Ya, pada. Semar asta jika sampun dumugi dateng ngarsa ya ulang tereh nepi euy tungtung nama akang silaing naluturkeun leujang keung marukana meureunnan kumaha keung meureun teh sion tohot mudah-mudahan dewek bisa ngajodoh kan eta dewe di landingrum ya lain ya muni ke ieu bokap aing tapi kamurugul teh murugul pisan cing Pak cingeuy euy hatete akang eleh ning eta ning silaing nuturkeun aing udah melang atuh ari wah ka kolot mun bapak kumaha onam teh saha nu marek katakeun emak ade goreng bisa nengor
tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ya. Nya ti dia mah meureun geus rada we deukeut meusan. Lainnya teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak. Noyod dek nyeri mah. Dewek teh kumaha atuh da hate jang, hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese. Aing ngukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh kanila ningrum teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat. Dia aki-aki beger eta. Heeh aya kata-kata mutiarana. Lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah heuh teh teh hayang dua. Aki-aki mun urang mengeunteung ye euy. Ah, dasar. Naon je? Syahadah di lembah. Syahad. Saha. Naon teh ah? Bunga goreng sangu meureun. Eta mah goreng lukmas. Atawa goreng dodones. Lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu. Kadeja moal separatis. Hah? Separatis. Anu ngaberontak atawa teroris. Nah, jauh-jauh atuh. Jauh-jauh. Da lain tempat salju ieu make teroris. Nah, situ ngomong teh. Tempat salju teroris. Pan teroris mah di mana urang aya salju atau aya angin, pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah. Teroris, tariris atuh teh mah. Situ jauh-jauh. Jauh tina teroris tina tariris. Nah, ojang nyamperkeun itu sia-sia. Aceng anang. Ulu anjir. Ini berwes gitu dulu. Bangsa naon katanya Turki dia teh. Jika makhluk di dalam laut. Sipud. Lamun di laut teh makhluk naon gitu teh. Kepiting. Lamun ieu bola putak. Cabok sia wae. Lamun si lain kuda laut. Manehna empot. Kayu negara elo jelema teh. Naon ngomong naon maneh teh? Ini mah ibarat gitu. Barat naon? Heeh. Lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla. Ieu meureunnan Keor. Si lain bemo. Ai rek miluan? Heeh. Maneh korong. Anjing sia. Teu nyambung dina mobil kana korong. Ampun. Alah. Kena bubuahan mah geus mutang. Cek aing oge. Lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa Bapak dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah. Ari aing kalinggem anjing teh lain hakan anjing jeung atuh. Lainna. Lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan
loteng mah loteng loteng dilotengkeun. silaing meureunana imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung aja duh ampun alah cing atuh bere nu hade ka teu jang karunya deuleu heug atuh lamun dina kue isok euy naon euy eta hayang ngadengekeun tapi gede ambok atuh uing kue bolu euy heuh sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok we anjing ampun alah ampun jangan mana joy kuring teh semar semar semir semar semar ayata cepot itu nu tukang dawala da pada rondok ngaran teh nya lamun ieu semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu dawala hayati nah ngaran awewe atuh di kamarana euy bade ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh hah dek ngalamar ngana ca awewe payu pisannya nya sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengean teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing Dibelaan nyawa motor atuh. Oh. Eta jelema kieu gede kawani. Dibelaan mung kana rombongan panayang. Teh heuh sia. Saha anu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sireupan jeung aing. Sia teh ujung-ujung ngamak sia kabeh. Tuh dah kitu akibatna tah. Ceguing oge geus eureunnan atuh. Urang kumaha magelis cicing sia. Teungeun nah deuleu bebene dek diheureyan batur. Aduh anjir. Mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu. Acan ge tepung nyebut bebene. Acan ge tepung geus nyebut bebene, bebenul lain bebene. Urang ajar sia. Jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis. Tobat Gusti. Ngeunteung sia tidak teu sarupa jeung nu kasep goblok. Dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu. Pak, geus Pak, tungtungna mah tak kitu geuning jadi pasea urang teh. Ah cicing sia, kene aing gelut. Kumaha atuh geus kieu bapak teh? Gugu mah gugu we atuh. Heuh ya kitu ada ieu anu ngaganggu murid anakna tanggung jawab. Aya kana Aing teh deuleu nanyakeun wungkul sa teh dek ngalamar. Oh, si lain dek ngalamar deui. Heeh, nanaonan?
eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya ari Semar sah aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka munur paling nu beger nu beger mah bisi teu laksana kawin kan jemput kitu bisi cacat ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy mana teh bapana atau anakna dewek teh bapana mana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak mana anak geuning mung di baju kitu ning buligir keneh teh bae kahujanan teu taranjang nya hapunten teh pun anak teh idiot Pexing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngaji